mana euy? Jumatan atuh da aing mah muslim sih teh. Sang si anjing. Alhamdulillah sih eta nama daekan biasa nama Jumat tara salat tara. Kayak asupan jeruk teh. Oh, teh budak. Gusti eta nek Jumaahan geus balik deui. Lain naon? Aing teh kieu euy tadi teh. Ban aing teh geus panghareupna Jumatan teh euy ceuk aing ge. Ngan aing ajenganna ngomong kieu geuningan cenah punten nu nyanak HP cenah dipaehan pan aing mau HP ieu aing daripada kudu paeh panghareupna mah aing jenting balik. Gitu we aing mah. Ya, anjing jelema teh cager sih itu mah. Cuy, di mana euy? Dulur. Duh, aing tes kieu we lelempangan ya. Di mana euy? Di handap euy. Sok di mana ya usaha? Urang kena roti ena mah usaha teh ya. Roti. Wah, rode duitna tuh roti mah. Rada leuheung rada alus ena mah beda jeung baheula. Wah, karena duit loba ya mah. Tade Tade eueuh aja. Aya nama lamun misalkan boga duit loba, duit gede sing aya nyangsang we lah pokona mah. Sing bisa nyangsangkeun gitu. Ngan kewe lah urang berenang erek gitu nunda keur nyangsang wae mah gitu. Lah kitu we nya. Sakitu lah. Itu teh anak hayam nahan we. Weh, Cok. Ih, Tes di mana euy? aing tes di bibi aing tinggal aing. Aduh, ngatuh euy. Lain urang lain ieu kanyantaian kieu jiga keur loba duit. Aduh, pasti. Urang pepeling maneh pan dipake ku urang. Pepeling nu harita. Heeh. Oh. Gitu ladang usaha kudu aya nyangsangna geuningan. Oh, bener. Tak ku aing teh dibelikeun kana lang layangan tuh, lang layangan anu nutup. Tuh, ame aya ladang usaha urang ame aya nyangsangna tuh kurang dibelikeun kana lang layangan tuh. Nyangsang dina tangkal itu tuh. Pan ame kaciri meureunna ladang usaha urang eta teh euy. Aduh, itu konsep nasi goblok. Ada ya? Apa ya? Perlu ya urang sakedeung euy. Kunaon ya kadadak euy. Pengen perlu di kelebak. Duh, kemana ya ieu acara? Si panjang. Oh, aing minta tulung euy. Tulung naon? Kalian ya. Aing teh transfer duit ieu teh euy. Ka mana? Karena bang deui pokona mah gitu euy. Ngan aing bingung gitu euy. Kendala teh bisa apa kumaha? Nyapan tina aplikasi teh bisa. Gampang atuh maneh kan boga HP na mah. Zaman kieu mah gampang. Pan ieu teh nu matak jadi pusingna mah aing teh ngan hiji euy. Hiji kumaha? Pusing kumaha tuh pan gampang na mah zaman kieu mah. Duitna dina otak aing keneh geuning can ditarik. Ya anjing. Aduh, cau aing geus aya runtuh deui wae ieu jaba geus arasa kieu. Nek aya nu butuhan cau geus runtuh kieu euy. Ampun teuing. Wah, kebeneran aya si eta euy, aing bisa nawarkeun cau ieu. Lumayan ah. Wih, Kang Adang. Tadi ieu sakedeung ya. Weh, kumaha euy? Ya perlu ieu sakedeung lah. Kumaha ya? Iya, sugan memanawian ya. Kumaha ieu cau di kieu-kieu euy? Cuy, pati asan cau teh ya. Lumayan. Sugan atuh jadi duit ya geus kieu teh ya. Ih, urang teh butuh kintalan ieu teh cau teh euy. Nya cau atah butuh gitu, cau asak butuh gitu. Ngan lamun bisa mah ieu teh menang nyikatan gitu. Gitu, cau asak dipisahkeun gitu menang nyikatan, cau atah jadi dipisahkeun gitu. dipisah-pisah gitu. Heeh, geus nang nyikatan tapi urang mah narimana gitu. Kira-kira butuhna seberapa kintal ya? 2 kintal ge urang mah ceung ayeuna ge siap gitu. Kayakna cau asak disikatan moal rusak, moal ledok. Terus Geus we atuh ayeuna mah si akang ka imah urang. Tinggal milihan sikatna atuh aya kitu mah rek ku sikat. Untu ku sikat. sikat naon eta sikat naon eta teh sikat naon tah? Terus sikat seuseuh, sikat hundu, Aduh, sikat WC. aing lieur ieu jeung jelema ngajual cau. Geus orang sia mah sikat nu karena itu. Haruh, aing. Anjir, kalagian teu udag dicokot ieu minuman aku aing.
Hop hop. Naon euy? Cengek ya. Wah, pedes Ih, Aisyah. Pedes. Cengek ieu mah. Pedes ya mau Nah, dempo. Pedes ya, teh pedes ya. Teu kade lho, ieu tanggal cengek ieu teh ieu. Ieu teh pedes. Tong sok piomongeun ieu mah cengek. Ieu teh pedes ya dempo ya. Astagfirullah. Asa ya asaan ku sia. Heueuh pedasnya. Tuh, aing gitu naik meuli sawah teh jalma teh ka mana? Aku aing nungguan meni sapopoe jeput di dieu. Jang di tas lohor cenah nyebut ieu wayah ge can datang keneh wae. Pun. Weh, Kang. Mana wae Kang? Aing meni geus kesel nungguan. Hampura rada telat. Aduh, di aya, jalan Kang. macet, Kang. Aduh, teuing. Kumaha ya Kang? Ieu teh ieu perkara sawah kumaha ieu? Sabaraha anak dijualna? Kang lain nek jual bata, kuring nek jual sawah. Kan juga. Aduh. Watasna di mana tuh Dulu watasna? eta kalah ajor-jor ka Wates, akan masih jauh-jauh ka Wates atuh. Urang merek ngajual sawah tuh cirina itu hanjuang, lain Wates atuh sejauh-jauh ka Wates akan mah. Urang mah sawah. Aing barang jual jeung akang mah kalah urang nu lieur Kang. Lieur urang mah bener. Ieu teh aing nu rek meuli nu lieur, apa sih itu nu ngajual nu lieur aing bingung ieu. Ih, wah kerenaan nih dia. Ulang-ulang dari tadi dilihat ku saya dari kejauhan. Oh, dieu kieu ada urang boga carita euy. Cerita naon nih? Tadi teh saya teh kieu nya suruh nguyahan lauk ku si mamah teh kana emberkeun. Oh, Jadi cenah pake uyah korosok. Nah saya teh mawa tina unggulan teh korosok nama tuluy uyahna meuli ka warung. Gitu. Bruk we kana emberkeun gitu tah. Ku saya teh digalo-galo jeung korosok eta teh jeung uyah teh. Gitu tah saya teh dibabuk halu. Ku si mamah teh. berarti sia nu teh cagerna mah. Nah, masuk ku aing didedenyakeun carita nanti tadi. Teuing terujiteun. Aduh, ieu asbes teh bolocor bae. Pedahku ka halodoan jeung kapanasan ieu, karatan ieu. Jadi balocor eta ieu. Aduh. Kumaha ngagentina ieu? Kang, gernahan Kang? Iya ya, ker kenteng balocor wae teh aduh. Oh, aya buburuhaneun Kang erek mah. Ieu buburuhan naon ya? Kira-kira ya? Kita ngaganti kenteng dae Kang. Ya, gampang-gampang wae bisa ngaganti kenteng mah. Buruh nama rada gede gitu Kang ya teh. Rada lumayan gitu. Dina saung urang Kang di ditu. Belah mana teh saungna belah mana? Tah engke kieu Kang, jadi kenteng turunkeun ku Akang, ganti ku Akang gitu. Daek teu. Ganti ku akang. Si goblok aing kalah kita ngaganti kenteng di luhur. Dan aing teh kapanasan anjir. Allahumma barik lan. Aduh, ning ieu kejo hungkul euy, aya deungeunna ka mana ieu? Tinggalin dia euy. Oh, jalma titaheun gitu euy. Aing geus ya. Kang. Ya ka dieu sakedeung urang pita euy. Sakedeung ya, ka dieu. Naon euy? Ya pang meulikeun dengan kejo sakedeung ka Padang euy. Siap. Ya. Ya duitna. Sing nepinya ka Padang. Antosan sakedeungnya. Iya mere duitnya 8.000. Kan ongkos ke Padang mah 300.000 leuwih. Nih kumaha nepi ge moal. Mun dengan ka moal meunang nepi ka ditu moal ieu teh.
Kang, siapa kalang ngelek ke aing teh. Da duit sakieu moal mai ka Padang mah ah. Jauh. Si kehead ieu ku aing di bahanan duit marukan nama titah ka Padang Sumatera gitu. Pan Padang warung kejo. Hanya pisan ieu kai hiji naik dijual. Ah, pisan itu ya. Pergi naik meuli kaina ka mana ini da teuing atuh. Janjian jam sakieu datangna iraha urang meuni geus cangkeul ieu nangtung di dieu. Kang hampura rada telat. Nungguan kita tadi ya nih, panas mana ieu poe. jual teh Kang? Iya Kang ieu meuni agung kieu ya kali teh meuni badag heuh. Aduh, Ngan ieu teh urang hayang nyaho pasarana. waduh Kang, hayang nyaho pasaran mah teh kudu ka masjid Kang tuluy. Perkara aya gitu. Mak nih jualan ka masjid ieu ngejual kai ieu. Nya kai pan ieu mah sanes pasaran Kang. Da kumaha deui itu da tuh ningali pasaran mah kudu ka masjid di mana-mana ge. Pan abi hoyong apal pasarana. Tuh, yuk mah kai Kang moal aya pasaranan kai mah. Sieun abi ningali aya kai aya pasaranan mah. Gitu. Akang mah ieu mah erek ngajual atau erek kumaha sih Kang ngajual pasaran. Da urang mah kalah lieur teh Kang. Aduh.